Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidaraini. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Ngalajengkeun deui hanca kitab Dardir. Kitab anu nyarioskeun kisah Isra sareng Mi'rajna Nabi urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ka'ab sareng katampi diriwayatkeun ieu kisah ti Ka'ab. Fa'azana maka adan saha Jibril malaikat Jibril al malaikata ka pirang-pirang malaikat. Wa najalat saparantosna ngupingkeun malaikat Jibril adan larungsur malaikat minas samai nu aya di langit. Wa hasyara sareng ngumpulkeun saha Allahu Gusti Allah lahu ka Kangjeng Nabi jami al mursalina sinareng sadayana utusan Allah wal anbiya'i sareng pirang-pirang nabina Allah. Saparantos malaikat Jibril adan lalungsur tah sadayana malaikat nu aya di langit. Teras Allah ngumpulkeun ngagiringkeun Allah kasadayana para utusan Allah di awal dugi akhir jeung pirang-pirang nabina dikumpulkeun di Baitul Muqaddas. Fasalla maka salat saha an-nabi Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bil malaikati sinareng malaikat-malaikatna Allah wal mursalin sareng sinareng para utusanna Allah, para rasulna Allah netepan tah sadayana di Baitul Muqaddas. Sareng ngajanten Kangjeng Nabi teh jadi imam tina eta netepan anu 2 rakaat teh. Falaman soropa maka nalika rengse Kangjeng Nabi salat, nalika Kangjeng Nabi uluk salam saparantos salat qala ngadawuh saha Jibril malaikat Jibril, ya Muhammad, hai Kangjeng Nabi Muhammad, atadri naha uning anjeun man kajalma sholat anu sholat khalpaka pekeureun anjeun uninga teu cenah saha wae tah jalma anu netepan di sholat dipengkeureun anjeun nalika anjeun sholat. Qala ngawaler Kangjeng Nabi, la tangtos henteu atuh. Qala maka diwaler deui ngawaler deui tah malaikat Jibril anu aya di pengkeureun anjeun teh kulu ariman nabiyin eta ti saban-saban nabi. Jalma di pengkeureun anjeun teh nabi. Ba'asa anu tos ngutus hu ka itu nabi saha Allah taala eta teh nabi anu parantos diutus ku Allah. Summa asna saterusna ngalem muji saha kulo nabiyin saban-saban nabi minal anbiya itina pirang-pirang nabi ala rabbihi ka Gustina bisana in jamilin kalawan puji anu endah anu sae. Faqala maka cumarios saha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ka pirang-pirang nabi teh nyarios Kangjeng Nabi teh kullukum ari saban-saban anjeun eta anjeun nabi teh eta asna parantos ngalem parantos muji anjeun ala rabbihi ka pangeranna ieu anbiya wa ana sareng ari kaula eta musni ngalem kaula ala rabbi ka pangeran kaula. Summa syara'a satarasna tumandang Kangjeng Nabi bergegas Kangjeng Nabi enggal-enggal saparantos muji teh aya niatan pamujian teh yaqulu cumarios Nabi
alhamdulillahi ku ngalam ka Gusti Allah teh ngalangkungan kalimat alhamdulillah. Alladzi eta tetep kabungah Allah arsalani anu tos ngutus Allah ni ka kaula rahmatan anu janten rahmat lil alamina keur sadayana alam wa kafatan sareng sakabehna nabi eta diutus linnasi pikeun manusia basiron tujuan utamina ngabungahkeun ngaparin kabar anu sae maksudna mah lamun jalma midamel ibadah amal soleh maka pahalana surga atanapi kenging narida Allah wa naziron sareng maparin peringatan tugas nabi teh lamun anjeun durhaka ka Gusti Allah maka azab Allah keur nungguan keur jalma nu durhaka teh. Wa anzala teras Kangjeng Nabi teh nyarios deui wa anzala jeung tos nurunkeun Allah ka kaula alal Qur'ani kana Qur'an bihi anu tetep tina eta Qur'an tibyanun ari penjelasan likulli sayin kana saban-saban perkara wa ja'ala sareng ngajadikeun Allah ummati ka umat kaula khaira ummatin ukhrijat linnas umat kaula mah cenah khairu ummatin pangsae-saena umat ukhrijat anu dilungsurkeun ieu umat kaula linnasi pikeun jadi manfaat pikeun kabeh manusia. Jadi umat Islam kudu bisa maparin manfaat. Wa ja'ala sareng ngajadikeun ummati umat kaula tewasaton wa aya di pertengahan. Wa ja'ala sareng ngajadikeun Allah ummati ka umat kaula teh hum ari umat eta al awaluna anu ti heula kabeh maksudna asup ka surga wal akhiruna sareng terakhir sadayana tegasna mah dilungsurkeunana teh di akhir zaman wa syarraha sareng parantos ngajembarkeun Allah li ka kaula wa sadri kana dada kaula wa wadu'a sareng hapunten Allah aniti kaula wizni tina pirang-pirang dosa wa rafa'a sareng tos ngangkat Allah li ka abdi sadaya zikri kana sebutan tos diangkat derajat Kangjeng Nabi kana sebutan kaula wa ja'alani sareng ngajantenkeun Allah ka kaula Fatihan anu jadi kawitan awalna makhluk khatiman anu jadi panungtungna para nabi. Faqala maka ngadawuh saha Ibrahimu Nabi Ibrahim alaihi salam bihadza kalawan doa faddalakum Muhammadun wa khadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faddala tos unggul tibatan aranjeun kabeh hai para nabi saha Muhammadun Kangjeng Nabi Muhammad itu mah saur Nabi Ibrahim cenah pangsae-saena makhluk teh nyaeta Kangjeng Nabi wa akhadha sareng tumarap atau ngaraos saha an-nabi sallallahu alaihi wasallam minal atsi tina rasa haus saparantos kitu teh Nabi teh ngarasa haus asyaddu ma anu bangetna perkara akhadahu anu keuna itu perkara teh atau itu haus teh ka Kangjeng Nabi haus pisan Kangjeng Nabi nalika kitu teh saparantos salat teh pajaahu maka nyandak malaikat maka nyandak ka Kangjeng Nabi saha Jibril alaihi salam malaikat Jibril alaihi salam biinain kana hiji wadah in khamrin nudisan ku khamar wa inain sareng hiji wadah mir labanin anu diisian ku cai susu fahtaro maka milih Nabi al-labana kana susu faqala maka cumarios lahu ka Kangjeng Nabi saha Jibril malaikat Jibril ikhtartal fitrata anjeun geus milih agama Islam walau syaribta lamun mah anjeun nginum al khamra kana khamar
lagaut maka bakal sasar ummatuka umat anjeun. Pilihan Nabi tepat. Nalika Kangjeng Nabi ngaraos haus, Kangjeng Nabi dipaparin pilihan aya 2 gelas dicana ku malaikat Jibril, hiji eusina susu, hiji deui eusina arak. Kangjeng Nabi milih susu. Susu teh pertanda agama Islam. Jadi Kangjeng Nabi milih agama Islam pikeun bekel kahirupan. Walam yatba'ka sareng moal taat cenah ka anjeun minhum ti umat anjeun hilal qalilu angin saeutik nu taat ka anjeun teh lamun anjeun milih arak teh. Wa fi riwayatin sareng tina sapalina riwayat anal adniyata sanyana ari pirang-pirang wadah kanat ayat wadah teh salasatan ayat 3 cenah. Wadahna teh 3 nya riwayat sanes mah. Wasalisu jeung ari wadah nu asalisu sareng ari nu katilu fihi tina aniyah tina wadah maun ari cai nu katilu nama cai wa inna jibrila sareng saestuna malaikat Jibril qala nyarios lahu ka Kangjeng Nabi Muhammad la syarabta lamun mah anjeun nginum al makan cai la gharaqat maka bakal kerem teuleum saha ummatuka umat anjeun. Wa fi riwayatin sareng tina sapalihna riwayat anna ahdal aniyati saestuna tina salah sahiji wadah anu tak katilu teh anal ahadal aniyati salasati ari saestuna tina salah sahiji wadah anu 3 allati anu uridot anu diasongkeun ieu wadah alaihi ka Kangjeng Nabi kana aya fihi tina eta wadah teh asalun madu badalal mai kaganti cai tina sapalin sanes mah wadah nu katilu sanes cai eusina tapi madu. Wa nahu sareng saestuna Kangjeng Nabi roa ninggal Kangjeng Nabi an yasari tipalih kencaeun Kangjeng Nabi as-sahrati hural aini kareret Kangjeng Nabi ka palih kirina aya batu gede anu dina batu gede teh di gigireun batu gede teh teu tina saketan batu gede teh aya hurul aini bidadari. Fasalama maka ngucapkeun salam Kangjeng Nabi alaihina ka eta bidadari. Faradadna maka ngawalas ngabalikeun deui alaihim ka Kangjeng Nabi si bidadari teh assalamu kanu salam diwaler deui tah salam Kangjeng Nabi. Wa sa'alahunna sareng naroskeun ka Kangjeng Nabi ka bidadari fa ajabnahu maka ngawaler itu bidadari kana pertarosan Kangjeng Nabi bima kalon perkara takiru anu matak ngabingahkeun bihi ku eta ninggal bidadari teh al ainu soca. Jadi meninggal bidadari mah bingah soca. Suma utia saterasna Kangjeng Nabi diangkatkeun bil mi'raji kana hiji taraje ditepangkeun dicaketkeun kana hiji taraje alladzi anu sok hanjat alladzi ta'rujun sok hanjat alaihi kana ieu mi'raj naon arwahu bani Adam pirang-pirang arwahna bani Adam manusia. Palam maka teu ninggal saha palam taro maka teu ninggal sa al khalaiku pirang-pirang malaikat can pernah anu ninggal lah pirang-pirang punten sanes malaikat pirang-pirang makhluk. Palam taro maka teu acan aya kantos nu ninggal saha al khalaiku pirang-pirang makhluk Allah ahsana kana langkung saena minhu tina itu taraje sae pisan lahu anu tetep tina itu mi'raj lahu
eta tetep tina itu miraj mirqatun ari aya tetean aya tahapan min pidatin anu dijieun eta tahapan tina perak wa mirqatun sareng dijieun eta tahapan tahap teh mina zahabi tina emas wa huwa sareng ari ieu taraje eta min jannatil firdausi dicanak tina surga firdaus dicanakna teh asalna teh ieu taraje teh mundodun anu diterates ieu taraje bilulu iku permata an yaminihi dipalih katuhuna wa malaikatun aya malaikat dipalih katuhuna aya malaikatan teretes ku permata palih katuhu aya malaikat wa an yasarihi sareng palih kiwana malaikatun aya malaikat. Jadi kiri kanan aya malaikat di pinggiran eta mi'raj. Pasaida maka naik Kangjeng Nabi. Wa tegasna Kangjeng Nabi wa Jibril sareng malaikat Jibril hatta antahaya sehingga dugi duduanana ila babin kana hiji pintu min abwabis samai kana pirang-pirang pintuna langit dunia langit dunia ila babi min abwabis samai dunia naik tah malaikat Jibril sareng Kangjeng Nabi dugi ka pintu tina pirang-pirang pintu langit na dunia yuqalu anu dingaranan lahu eta babun teh panto teh babul hafadoh namina teh babul hafadoh wa alaihi sareng eta tetep tina babun tina panto malakun aya malaikat yuqalu anu sok disebat lahu ka eta malaikat teh Ismailun malaikat Ismail nu ngajagana teh malaikat Ismail wa huwa ari malaikat Ismail cenah sahibus samai dunya anu ngajaga langit dunia yaskunu nu calik eta malaikat Ismail al hawa di awang-awang lam yas'ad sareng can pernah naik ieu malaikat Ismail ila samai ka langit qattun sama sekali can pernah naik wala yahbut sareng can pernah lungsur ieu malaikat Ismail ilal ardi ka bumi qattun sama sekali. Ya malaikat Ismail teh jangan pernah naik ke langit saterasna langit jangan pernah naik ke langit jangan pernah turun ke bumi jadi malaikat Ismail teh ayana teh antara bumi sareng langit namina babul hafadoh ila yaumi dugi ka poe mata pupusna sahaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tah nalika Kangjeng Nabi pupus mah nembe malaikat Ismail teh lungsur ka bumi wa baina yadaihi sareng eta tetep di payeuneunana malaikat Ismail sab'una alfa malakin gilajengkeun kana hanca salajengna insyaallah mudah-mudahan urang ditepangkeun deui hatur nuhun parantos ngupingkeunana mudah-mudahan manfaat sakali deui utamina makasih kuring barakallahu li walakum.